Alhamdulillah, akhirnya kabeli oge di lemari rak kiri. Kamari meuli kipas, ayeuna meuli rak piring. Iya, Lin. Hati-hati ya di tempat kerja kamu. Jaga diri baik-baik. Makasih ya, Lin ya. Semoga lancar rezeki kamu, sehat selalu. Ya, waalaikumsalam. Nih, nyaho teu si Fitri kamari meuli kulkas. Ayeuna rak piring, kamarina deui kipas angin. Samer pisan hirupna. Paling ge eta mah menang kiriman ti anakna. Menjadi TKW teh nya. Karina pisan anakna. Indungna di dieu alakah poyak-poyak. Keun bae antepkeun kan eta hak maranehna. Keur naon Cah Haji pusing mikiran hirup batur. Maneh mah alakah ngabela ti Fitri. Lain ngabela Cah Fitri, tapi ngomongkeun batur teh teu halus. Ayo, maneh ieu nih. Urang teh wajib curiga. Manehna teh menang duit di mana wae. Aneh urang tenang. Sahan nyaho manehna menang ti pesugihan atawa naon wae. Jadi tuh menang gitu kan bahaya tuh tentang urusan maranehna. Urang ulah ikut campur. Mendingan Cah Haji pikiran we hirup Cah Haji sorangan. Ayo, maneh mah lain ngadukung si Haji. Kalakah ngadukung si Fitri bikin males wae. Dud, anak si Fitri karunya pisan. Emang kunaon anakna? Eta Nur, kan anakna gawe jadi TKW. Anakna nu paling gede, tapi indungna kalakah tiga situ. Poya-poya di dia, beli ieu, beli itu. Tadi Cah Haji nempel manehna keur ngelapan rak piring anyar. Emang manehna teu era kitu Nur? Anak capek-capek gawe di luar negeri. Manehna kalakah meakeun duitna. Kena naon Cah Haji ngaranna oge anak nu berbakti ka kolotna. Barina oge kan salaki si Ece digawe. Sahanu nyaho eta duit ti salakina. Kan urang teu nyaho. Maneh kalakah ngabela deui. Banyak teh ngadukung Cah Haji. Ya terus kudu kumaha Cah Haji? Pira ku urang kudu amek-amekan? Eta kan hak maranehna, antepkeun we. Cek balanja. Nah, Cek emang benernya Ece poya-poya beli barang make duit anak Ece. hah? Dia cek Cah Haji, lain cek Abi. Soalna tadi manehna cidah nu kesel nyaritakeunana. Teu Nur, urang boga duit sorangan, duit anak urang disimpen di bank, keur tabungan manehna. Urang mana tega make duit anak urang. Oh, aya-aya wae nya Cah Haji mah hobi pisan ngomongkeun batur. Nu lain-lain. Awas ya. Cah Haji, ngomong-ngomong aya nama anak si Hani di imah wae, tara katempo kaluar imah. Nya Nur, komo deui anakna nu panggede nama. Teu nyaho kan maneh Nur? Emang kunaon kitu Cah Haji? Buukna dicet, diwarnaan. Lamun kaluar imah teh tara make jilbab Nur. Katempo pisan kan jelema teh benerna teh. Piraku Cah Haji? Emang nya Nur. Anehnya Cah Haji, lamun anak gadis keluar imah teh make jilbab, jeung buukna pirang, warna-warni deui. Katempo pisan kan awewe teh benerna teh. Geus kitu Nur, lamun ulin sok diantar jemput ku lalaki. Aya nu ngora keneh, aya nu geus kolot. Antara om-om jeung berodong lah Nur. Tapi kan Cah Haji, nanaon oge kumaha kolotna. Lamun kolotna bener, nya manehna ge bener. Dek bener kumaha Nur, indungna age kawinna geus 7 kali. Nu puguh mah teu bisa ngadidik anakna we. Lamun geulis mah masih kaneh mending Nur. Ieu mah geus mah goreng kalakuan kitu. Zaman ayeuna mah kan nu penting mah duit. Dek kabujang, adek kaduda, reka salaki batur, nu penting mah duit. Ari
ari jadi tatangga teh lamun boga bibir teh ulah sok dipake ngomong ke batur. Emang bener kan Nur? Anak si Hani mah udah bener. Geus mah adina acan lanjutna sarua kalakuan kalau pada bener. Geningan benernya cek omongan batur, penampilan anu tertutup, cantang tuh alus kalakuana. Maraneh duaan kan nu ngomongkeun anak si Hani awewe teu bener karena buukna dicet diwarna-warni. Maraneh duaan kan nu ngomongkeun beungeutna gote jeung maraneh oge duaan nu jubutkeun kolotna ge teu bener jeung teu bisa ngadidik anak. Astagfirullahaladzim, mikirnya maraneh resep ngomongkeun anak batur padahal manehna sorangan boga anak jeung teu habis pikir. Unggal poe resep mikirkeun masa depan anak batur sedengkeun anak manehna sorangan dek jadi naon engke masa depanna. Nepikeun kana hate maraneh ngaluarkeun kata-kata jahat ke anak batur. Lamun seandaina anak maneh dikitukeun oge ku batur deuk kumaha perasaan maraneh. Era kudu nama maraneh ku jilbab maneh jeung ku pakaian maraneh nu tertutup eta. Aurat maneh ku maneh ditutupan sedengkeun tabiat goreng maraneh teu bisa ku maneh ditutupan. Nu katempo agamis cantang tuh boga akhlak nu alus. Bisa jadi nu kaluar tina biwir maraneh justru eta cerminan tabiat nu goreng nu hese dileungitkeun. Harte baladageun. Nice.